Bismillahirrohmanirrohim. Lalawanan Irodatna al-karohah kapaksana ari sifat mustahilna wajib ditekad kenana ari dalil cek aklina lamun Allah kapaksana tangtu Allah teh apesna sedeng eta mustahilna ari dalil cek naklina aya dina surat Hudna ayat 107 na fa'alul lima yuridna. Ieu teh masih keneh ngajelaskeun sifat nu wajib di Allah nomor ka-8 nya eta sifat irodat nu hartosna irodat teh kersa Gusti Allah berkehendak bahasa Indonesia nama. Iya sifat irodat teh kalebat sifat ma'ani. Ari sadayana sifat ma'ani mah aya kagunaanana ti kawit sifat kudrat sifat ma'ani teh. Kudrat kagunaanana ijad i'dam. Ijad ngayakeun, i'dam ngeuweuhkeun. Saha nu diaya dieuweuhkeunana barang mungkin. Tuluy sami da sifat irodat ge kalebat sifat ma'ani. Ngagaduhan kagunaan naon kagunaanana paragi nang tukeun tahsis bahasa Arab nama tahsis teh nang tukeun saha nu ditangtukeunana sami barang mungkin ditangtukeun pendek jangkung beunghar pakir jeung sajabana tah lalawanan sifat irodat adalah karohah hartosna kapaksa sabalikna we sabalikna kersa teh naon kapaksa mustahil hukumna Allah kapaksa ku makhluk Allah kapaksa ku doa urang henteu teu kapaksa Allah mah pedah urang cenah rajin salat rajin ngadoa jadi we Allah teh kapaksa kudu ngaijabah henteu Allah mah teu naon teu kapaksa deal ngadoa moal meni jungkir balik hoyong beunghar misal pek teh dibeungharkeun ku Allah teh eta Allah kapaksa ku doa ku doa deal kersa Allah kieu deal ngadoa dikersakeun ku Allah deal ngadoa na jungkir balik hayang beunghar dikersakeun ku Allah tuluy deal beungharna oge dikersakeun ku Allah teu kapaksa Allah mah jadi mustahil Allah kapaksa ku makhluk atawa kapaksa ku nu barang mungkin ku salian Allah tasa terasna sadayana sifat nu di Allah teh kan kedah terang dalilna dalil cek akli cek akal atawa dalil cek nakli dalil kenging nukil tina Quran hadis ngeun anu paling utama mah kedah terang teh dalil cek akli cek akal nah geuningan nu utama mah deal kedah terang dalil cek akli cek akal henteu cek Quran atawa cek hadis dina palebah dieu mah harti ku akal sabab lamun dalil cek akli mah ngaharti bakal kaharti ku akal oke bisa nerangkeun ka batur jadi we cek batur teh oh kaharti ku akal urang ge Allah teh wajib irodat iman we ari dalil nakli mah nukil tina Quran eta mah dalil kanggo jalmi anu geus iman kana Al-Quran jeung hadis da ari nu can iman mah najan cek dina Quran Allah wajib kasifatan ku sifat irodat aya teu iman moal iman matak diutamakeun heula dalil akli cek akal gitu kartos da alki kartos